Dek tetereh kolot kumaha pamajikan. Dek tetereh wisan kumaha pamajikan. Sapopoe nanaon sagala di pikiran. Yes. Dibere duit ngan saukur pas-pasan. Anu ngotak pamajikan. Teboga beas, gas, token listrik beak anu ngotak pamajikan. Acan biaya sekolah budak anu ngotak pamajikan. Muih dina jero kudu teh dar-derdor tentang resiko sapopoe. Sedengkeun mere duit, gede teh gede, leutik teh leutik, kudu mahi. Tempo teu mahi, nu disalahkeun pamajikan. Teu stres kumaha eta pamajikan. Kaladageun. Kumaha guys? Resepnya nyen video. Lip-sync, joget-joget, live. Matakna ari hirup pula sok pe obok. Nya dipoyok, nya dilebok. Tungtungna ka oyok. Hakan tak usia. Baladageun. Aing ge nyaho buah buruk mah bakal ragrag. Tapi lamun sakirana ngabauan ka aing, ka keluarga aing, lamun teu dituar tangkalna, ku aing dirabut jeung akar-akarna. Yes. Tapi ieu lain soal tangkal. Baladageun. Keur nyindirnya. Pingkeun deui lamun deuk nyindir omat make ngaran. Piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran. Baladageun. Gendut. Heh. Buaya mah resepna daging. Lamun nu resep tulang eta anjing. Paham? Baladageun. Maneh boga dukun, aing mah kun payakun. Maneh make dedemit, ku aing dipake jarur langit. Aing mah jelemana tetegaan, tapi bukan berarti aing teu bisa. Baladageun. Serius aing kasih oyo. Ayo we datang ka imah. Nganaon gitu? Nyinyum duit. Ulah sia teh. Nah naon kitu ce? Rarese mayarna. Syukur atuh. Da acan berena ge. Ya baning mun tadi teh sok buat baut. Malik kamusuhan. Komo mun ditagi ka imah mah ngadak-ngadak leungit juri. Ih, punten, da aing mamayar oge sok tepat waktu. Komo mun datang ka perkumpulan Bang Emok mah aing mah song pangeulana datang. Dek ka mana, Cek? Eta dek ka hareup nu. Dek ka hareup ka mana atuh ari ece? Eta we biasa Nur dek barang siar. Wow. Nyar naon atuh Cek? Wayah kieu. Biasa we Nur ari pangabutuh keur di imah maloba geuningan. Naha pangabutuh naon Cek? Aduh Nur, dek kumaha nya ngomong lagi? Era geus teh. Nya dek meuli naon? Eta Nur dek beli emas Cek teh. Oh, meni dibeja-beja dek beli emas mah. Wow. Allah nafsu. Aduh, loba euy tagihkeun teh aing rek nagih heula kasih kenis urut cangcut kamari. Geuning aya itu geuningan dina golodong. Tempo ku aing ka ditu. Naon? Udah jelo nyumput. Itu cepitri. Nah, Lagi hutang urut cangcut. Duit. Udah nyumput dah. pek. Riwo, banyak aing udah bagus. Nur. Nur. Kemana? Tadi lompat ka dieu si menis teh. Aya naon, Cek? Apa si menis teh? Aya naon kitu? Urang dek nagih ieu urut cangcut. Kamari jangjina poe ayeuna dek bayar. Geuningan nepiin ka ayeuna ieu can mayar-mayar. Aduh, da tadi mah ka pasar. Ka pasar. Perasaan mah tadi lompat ka dieu. Oh, ke pasar. Tadi teh ka urang teh datang.
gelis teh kieu. Ece lamun ada nyokot duit cancut, dak urang geus dipihatekeun ka Cek Nur gitu ngomongna teh. Ayeuna mah urang mah tinggal menta we ka maneh. Akel nah. Gitu. Kadia. Bung aing teh masa no nyebutkeun di dalang ku urang dah henteu. Oh iya, kapanggih modal sia. Tuh, tempok. Teu make filter mah goreng patut jeung koromod. Dengekeun kacang, paduli goreng patut jeung koromod ge, nu penting mah sehat badan, sehat pikiran, teu boga penyakit hate. Yes. Bener teu? Maneh sedil ka urang, terus ngajak batur ameh sedil ka urang. Kunaon teu mampu ngajatuhkeun urang sorangan. Beledageun. Heran aing mah ku jelema kitu nya. Eta pikiranna make jeung mikiran hirup batur gitu. Nguruskeun hirup batur. Dari aing mah sudi nguruskeun hirup sorangan, mikiran ka susah sorangan ge aing mah geus leunang. Nah, ieu betra rajin gitu nguruskeun hirup batur. Mikiran hirup batur. Lieur nya. Bet anu lieur we ngalala bopa ramek. Ieu mah ngahaja dibake mikiran hirup batur. Areueuh ada. Kan harus siap besti. Kudu pusing. Yang harapan jelema anu sarulit mah. Tempo mican banget, mican deui banget. Tempo buat banget deui. Lamun aya honang datang. Lamun teu diajak montong milu. Kudu ribet. Yang harapan karitu patutna ieu. Yes. Di mana-mana ge bales deui. Sakumaha balasan manehna jeung prika laku manehna ka diri urang. Bener teu? Beledageun. Ye, aing mah teu hayang geulis. Aing ngalamun bager, solehah, hayang. Yes. Karena nahaon geulis ge cigah maneh. Ari sakirana masih kene bisa ditawar mah. Bener teu? Beledageun. Ye, aing ngabejaan. Ari jadi awewe. Ulah sagala hayang dilayanan ku salaki. Kudu sagala bisa. Yes. Lain ieu mah masangkeun gas ku salaki, ngangkat galon ku salaki. Kudu pintar jadi awewe mah. Ulah pintar wae dangdan. Ulah pintar wae nonggeng. Nyangan duit oge kudu pintar. Dari ngaran salaki mah ieu ngaranna ge titipan. Mun teu dicokot kudu bogana, pasti bakal dicokot ku pelakon. Bener teu? Beledageun. Ye, ari anu jauh mah merena satahun sakali ge. Meni diagul-agul, meni seungit alabatan kembang melati. Coba anu deukeut padahal malpoe anu tarang kaliwat deuk ngeunah jeung nu teu ngeunah teweleh ka dahar. Ya eueuh hargaan ieu. Alabatan tai. Lamun batur ngomong sia teh ulah waka gampang percaya. Lah batur modar dek milu modar. Apanan jelema mah resep adu domba. Ameh maneh parasea. Ulah sok waka gampang percaya. Saacan aya buktina. Yes. Pan sia mah belet. Kalakah percaya anu ecek jeung ecek. Bener teu? Beledageun. Keur jelema leutik mah ieu nya lieur we. Gas teh dieuweuhkeun manu hejo, bola dieuweuhkeun langka ge lieur. Piraku ku aing kudu diganti wae mah ku hitut aing ieu ngagebrot. Leuheung lamun di seuneu turung. Aya ieu ender salam dunya. Beunghar onaman hayang dahar tinggal meuli ka restoran. Lapar-lapar tinggal meuli ka sangu padang. Coba ieu jami alit kos aing mah paling oge nirun seuneu beureunan kos zaman baheula. Belum pada manyun. Lah, euy beuki sangsara we, euy. Poro arah ayeuna gas diganti ku nu gede. Anu leutik oge meulina ileg-ilega. Ripuh. Ye, nu mahal mah biaya hirup. Lain hirup gaya. Gaya elit, ekonomi sulit. Hutang we pabelit. Tempo ulin ka kape-kape. Dahar ke restoran. Nongkrong di mall-mall. Padahal mah ye deungeuna haseum anu sesa kamari ge. Tempo di dahar mah dihaneutkeun deui. Loba ngomong tapi eueuh bukti. Beledageun.
Katanya dong buat suami. Uang suami, uang istri. Uang istri, ya uang istri lah. Suami berani melawan, tidur no di luar. Pada dagen. Dengekeun besti. Lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing. Ulah sok kababaturan. Keur ngabesti, ieu curhatan aman. Geus teu ngabesti mah dibeja-beja deui. What? Ye, lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing, hayang aman curhatna ka salaki. Yes, dijamin moal nyebar. Ngomong curhat teh gablek duit mah. Kurang ning hayang mere. Ngadengena ge sugieun. Oh no. Baladageun. Tong hariwang besti, hirup jadi randa mah. Milik mah di mana we? Tatangga aing ge teu bogaeun salaki. Tekung si lila orokan deui. Baladageun teu sia. Dengekeun ari sia besti heuh. Aing sok asa heran heuh. Ari ngaku beunghar asia duit loba sawah lega emas reuncem. Sia mah ari maligas angere nu hejo. Hek baca atuh Aisyah pan aya bacaana Aisyah gas hejo teh tidak diperjualbelikan eta mah teruntuk orang miskin. Baladageun tah ku sia. Dengekeun ku sia besti. Lamun aya salaki batur mere duit, tarima Aisyah da eta mah kaasupna oge rejeki. Montong didenge rayuana mah ye gubug duitna tong digubug salaki nama tuman da eta mah nu batur antep sih mantong deui ka pamajikanna leres teu baladageun tak usia. Besti, ari jadi jelema sarua ngalebok sangu ulah sok